si Abah teh kumaha ieu teh. Jabaina teh geus poe Kemis. Janji poe Kemis narek dianterkeun tapi eueuh wae. Kumaha teuing urang makan injang mayar kreditan eta teh. Nah si Abah kumaha pikiranana kudu disusul wae. Tarung basa lamun aya di lah aing mah kieu ieu ari nginjemkeun duit. Hah? Nah si Abah kasambet naon eta? Sok sinsoten kasurupan. Bah! Bah! Waduh, si Imut. Ah, nagih ieu mah. Ke dia. Ganggu ah. Sok ke dia. Assalamualaikum. Salam. Wah, si Abah mah kalah senang-senang. Teu mikir jika nate poho kada janjinya, Bah. Iya teh poe Kemis, Bah. Ya si Abah cek aing mah kalahan renyah-renyong suserian si Abah mah teu inget kana janji bener. Aneh, urang mah ku si Abah sok aneh. Runyah renyoh kumaha aing mah runyah renyoh sote keur acting aing mah tah keur nyeun TikTok. Yug nyung sorikeun. Bari nagerek naon sia ka dieu? Yeuh, Abah, apa kita poe Kemis? Nah teu inget si Abah. Ih, kapan nih bagian setor kredit ya, Bah, yeuh Kemis. Kapan duit abi dipake ku Abah? Astagfirullahaladzim. Ayeuna teh Kemis. Bari jeung Abah ge sarua bagian pada setor, Bah. Aduh, nya euy. Tah aing geus mimiti kaserang penyakit kieu teh aing mah. Geus matuh penyakit aing kieu ya. Lamun bagian ditagih aing sok ngadadak pikun. Lamun arek bagian nginjam modalna pangabutuh aing sok eling. Tah eta siapa teh penyakit edan eling geus kumat deui. Aneh urang mah unggal-unggal ka jeung si Abah urusan ieu sok jadi rujit. Aya seri aing mah. Terus ayeuna kumaha tuh, Bah, makan tukang kredit erek datang. Ya. Ulah meuni sok panik. Pirage ditagih hutang. Pan sarua aing boga hutang. Man boro-boro keur mayar hutang nu maneh pan aing ge eueuh ieu teh duit teh. Ngan ulah teuing sieun. Kan sina datang ka dinu nagih ku aing di sangarepan. Tah, jongjon atuh Bah arek di sangarepan ku Abah mah. Heeh. Arek dibayar. Lain rek dibayar, Cinut. Rek diamuk ku aing. Cek aing oge tani siapa masuk aneh. Aing mah mayar ku ngamuk ditagih. Udah. Amuk juga dibayar ku duit sugan urang mah. Nah duit teh mana? Ih, ada tukang kredit mah teh nyahonan pokona mah Kemis nyokot barang mayar duit. Dia amuk teh aing oge tah ieu. Ai kieu si Abah aneh aing mah. Era tuh Bah teu bayar hutang mah ieu kumaha komo karek dibayar ku. Bayar ku ngamuk komo. Nah kalah era. Nurek era mah itu Cinut. Urang mah teu kudu era. Nya era mah nu nganjuk Abah teu tahu diri cek batur teh cenah geus nganyuk geus ngamuk grege. Sok salah. Oh, daerah aing si Abah mah. Era kumaha montong teuing era arek ngerakeun mah manehna. Urang mah nginjom sote bakat ku butuh. Kapan heueuh ari nu nginjem teh bakat ku butuh. Tah rek gablega era mah itu nu nginjomkeun duit, nya nginjomkeun duit, nya nagih. Bari ngamuk deui. Gablega era. Si Abah mah kayak cerita. Palakuan si Abah mah kitu jadina teh anu nagih teh ngamuk. Aneh urang mah. Montong era loba hutang mah Cinut. Lamun jalma loba hutang berarti cirina jalma dipercaya. Ih heueuh nama loba nu percaya ngahutangkeun eta palebah mayar. Nah si Abah. Ih, Cek aing kitu. Kon sina ka dieu. nah aing si Abah masuk aneh sagedeung deui teh datang ieu Bah ieu. Kon tuh tuh. Kumaha si Abah itu? Kau paling
nyarenkeun. Ya, Ih, temalan heula ku sia. kumaha? Alasan naon we maneh budak gering gitu. Dulu eta. Gitu. Aing rek babaja pamajikan gering. Geus kumangke we cicing. Cing aing deuk dia. Aing. Temalan ku sia. Ih, iya. Sia heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo di Dario nya ngumpul. Aya apa nuhun? Sok mangga calik dia ya. Sia heula ngomong. Sia ngomong. Jadi kieu ya bah tehnya. Abi teh tadi karasan ka bumi teh baru teh aya. Mohon. Baru teh karasan aya di dieu meureun nya nuju ngarumpul. Iya ya. Bade naraskeun perkawis sambetan kumaha ieu teh cenah Oh, lebat. sambetan. Mohon teh cenah lebat. Kemis tuh ayeuna teh nya. Mohon bagian poe kemis tah. Teh cenah ngalebetan pisan. Oh, Datos siap lah perkawis eta mah. atos aya atos disiapkeun nya. Ieu teh sarang tunggakan anu abah nya sarang anu teh neng. Jadi aya nu cang nu abah heula we mainan nya. Cang tingali heula nu abah sabaraha. Oke. Nu abah teh janten Oke lah, sakedap-sakedapnya. Ya telepon heula. telepon heula. Mohon kelas sakedap. Tadinya orang bisnis juga. Aduh. Assalamualaikum. Oh, eta. Tadi teu kabujeng ya kalah kaya wargi pan ti Bandung. Oh. Nawis 40 juta. 40 juta mah ulah waka lah. 40 juta mah. Iya nuju iya aya borongan. Borongan. Oh, borongan. Proyek. Oh, siap sok Proyek. dilajeng heula dilajeng. Keratnya. Ya aya tamu. Ya nya sok we eta matur-atur we ya masalah komisi. Mah kieu masalah komisi mah. Ya abah mah kieu. Abah kan mikir 50 juta. Sok eta. Ai wani sakitu mah. Kepajuan gitu. Sok we baragi-bagi eta balan sabaraha urang. Gitu. Oh, alhamdulillah tuh ai jadi mah nu itu nu hiji geus jadinya. 70 juta. Deal, 70 juta lah sok. Nya. Nyantai sok. Ini mah bisnis aturanana ge. Ya sok. Nya sok ke telepon deui tinggal telepon deui ka dia. Ya, nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tok gempur ai. Masalah duit teh. Gitu, Jang. Saya nya. Biasa we bisnis leletikan. Hebat Gitu. abah tuh. Bisnis leletikan lah. Tambah kesel tambah. Mohon atuh bah. Nah, hari gitu mah atos macam dilajeng wae da kumargi eta sonten ya. Mun Sok. kabujeng adan Nun sok. anu abah teh panginten tinggal tilu angsuran deui nya. Abah. Mohon tilu angsuran berarti 150. Sotik deui nu aing mah cenut. Saya anu teh nengnya. Seberkali deui nu Nu abdi. teh neng teh 4 kali angsuran deui eta ya. Janten anu teh neng teh yang teh angsuranna ka 4 kali teh berarti entos. Aduh, ake punten heula sakedapnya. Nelpon deui. Oh, dia aya nu nelpon. Mangga teh. Assalamualaikum. Oh, mun. Kumaha? Oh, sawah. Atos panen gitu. Nabios atuh kenging 5 ton oge. Pangdan kecil saparina nama biasa. Mohon. Alhamdulillahnya. Aya kamajengan ya nah haldo oge. Mohon. Mangga. Mohon diantos atuh. Mohon diantos. Lain eta panen anu
Sawah nu di mana di mana? Nu di bunter, nu di pasir. Oh, aing nu ti ampah Acan eta mah sakedeung deui ge panen. lain. Sok diomekeun ku sakabatur ta. Ka batur we. Oh, da mending kitu ceuk aing mah. Negara. Jadi apal narima garing mah meureun Tah heureuy sia mah. kitu. Tah kitu, Oh, Bang. mending kitu. Kitu tah. Kumaha. Aduh. Sakedap ya. Telepon deui. Telepon deui bae ya aing ge. Ya sok atuh. Waalaikumsalam. Oh. Syukur atulah. Nya sok be eta mah. Kan mobil teh aya sabaraha hiji beulieun teh. Nya pan butuh keur angkutan ka ditu ka dieu meureun bawaan material. Kan butuh dump truck aya 5 mah gitu. Kan aya proyek urugan. Nya mau ka udag ku tilu dam mah ku tilu truk moal mau ka berik ya proyek urugan Ini wayang si abahnya. nya sok eta hargana sabaraha wah manya munjal taneuh ku toronton dam truk lain toronton nya sok kirimkeun we fotona heula isuk dilikan kurang ka dinya mobilna nya sok. Waalaikumsalam. Jom geus kitu mah Atos bah. atos Kabujang maghrib ya, pada itu dilajang kan deui. aya lah biasa be gitu. Assalamualaikum. Oh, muhun. Oh, kayu nu eta, kalbu. Kecong nyangkeun listrik we Itu 4 juta ditabisna. Tadi nama yang 5. Oh, gitu. Mun atuh. Sok atuh diantos ka dieu nya. Muhun. Mangga. Muhun sok. Muhun. Itu pantennya. Muhun. Oh, anu di kebon jagongan. Muhun bade disewakeun deui eta oge da abdi mah teu kabujeng. Muhun. Kasaha we? Oh, mangga. Pangos panganten sapertos nu kamari. Muhun sewana gitu. Oh, muhun mangga. Muhun, kumaha? Oh, muhun. Bade disewakeun deui puguh ge da ku abdi mah teu kagarap eta teh. Biasa we kamari oge 2 juta sapamelak. Bade 3 pamelak. Oh, muhun mangga. Muhun atuh diantos ka buminya kitu. Muhun mangga. Waalaikumsalam. Jadi anu eta mah anu kebon jagong barek disewakeun, geus rek nyewa deui. Heeh. Gitu. Sawah nu mana nu sia nu dikadekeun nu disewa Boro-boro ngagalekeun sawah. Cipoa. toronton Sama komo ti madam. Jeung toron. proyek urugan Aing para 5 kintal. Jedog atau Rek balik da geus buri teu. Ongko itu nu nyawa rek da. nyawa podol Geus saet ieu wakat ku atol. Udah
urang dek we hutang. Iya, kumaha. Abah kata mah. Kan siapa? Ieu tiba. Aing ge ongkorek ka masjid. Tak geus sayu lah. Sabur hutang geuh. Sawah-sawah podol. Jadi kieu bah. Ini jadi ngaruh wah. Kayaknya penting lagi jam sabaraha. Waduh. Bagus poek. Ayo kamar anak siapa? Jerok itu. Bah. Bah. Oh. Poek. Oh, iya mah berarti keur ngilikan dump truck ya tadi teh jeung arek ya.